Bos, buru kana tuh panggeulikan kacamata eta, Bos. Heeh, buru. Gandeng da moal nyambung tong sok. Ieu wae. Laka nyeri lambung atuh. Moal nyambung ngobrolnya udah mah gandeng. Penting namanya urang katokna we. Urang katokna muara optik tah. Tingali tah. Geus deukeut enak. Ayeuna mah pilihan heula kacamatana aralus di dieu nya di muara optik mun hayang anu kieu mah. Aralus, Bos. Nya sok pilihan lah abi mah bade ka adminna heula nya. Sok. Ngartos teu? Aya heula. Siap. Anjir, keren kieu euy. Wah. Keren ieu mah. Jelema ieu. Nagoy naon ka dieu mana apa kita keceuli lain kacamata. Dinya sok tara nyambung ngomong teh ah. Jeung saha ka dieu jeung saha? Geus suara geus dahar tadi jeung si Bos di ditu. Dah cek aing ge. Ceuli si anu kudu diomeana. Udag jeung saha ka dieu? Mau motor atuh teh ditu mah. Udag jeung saha ka dieu? Kenaon? Oh jeung ieu. Hah? Meuli kacamata urang. Langganan biasa. Oh sok di dia aku. Langganan urang unggal minggu ka Ai dieu. Bos gaya make kacamata. Bos ari ieu meulina di dieu. Eta anu si Bos eta. Heeh, di dieu meulina muara optik ai maneh. Naon ngaranna ieu teh? Astagfirullah. Muara optik. Oh itu Iya. muara optik. Coba anjing awewe ngobrolna nyambung moal. Hah? Kadengan moal anjing awewe coba. Yuk, tadi di jalan muli bensin, muli gasolin pagi. Iya. Oh, Teu nyambung we. Adik. Ayeuna mah taroskeun ka si Teteh, taroskeun sok. Teh, Ya, teh ieu teh di mana teh ieu teh? Muara Optik, A. Oh muara optik. Iya. Di jalan mana ieu teh? Jalan Alkateri nomor 23, A. Caket sareng alun-alun. Oh caket ti alun-alun Mohon. caketnya. Caket. Di mana cenah? Iya. Jadi ka dieu tah kitu. naon eta? Ieu di mana ieu? Daerah mana itu teh? Daerah mana? Cicing atuh keur ngobrol lah ngagaranggu ah. Teh, Manawi ieu mah Manawi punten pisan pang naroskeun. Ai cepilna teh henteu damang. A. Cepilna damang. Nuduhan eta mah da rada ieu. Oh, Kudu dimaklum we nya. Mun. Oke, sok ya. Lajeng teh. Lajeng. Nah, enak orang geus nganter Mang Udegnya hayang meuli kacamata sana di Muara Optik di deket alun-alun Bandung. Pokoknya mah di dieu mah dari harga 147.000. Aya kaca baca, aya kaca minus, kacamata gaya ge nya Pokokna mah termurah se-Bandung Raya. Pokokna mah buruan. Baraya nu di kampung nu di kota ka dieu, buru ka dieu urang di dieu tingali. Ngomong-ngomong, geus dibayar can kacamata? Si Udeg antep. Si Udeg antep. Ayo. Ayo.